min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhal hadirun ittaqullah haqqa taqwah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil tak itu barang Tuhan nah tutunu punten ka operator ehona parima tolong oleh Hadrat al-mukarramin para alim ulama wa zu'ama para asatid wa asatidah wabil khusus sahabat mukarram pundulur guru urang sadaya Kang Ustaz Syaikhuddin, Kang Ustaz Awi, para ustad, para ajengan, guru-guru urang sadaya nu sami hadir. Alladzi lam yudhkar ismuhum ta'dhiman wa takriman li ilmihim. Hapunten teu disebatan asmana hiji-hiji, insyaallah teu ngirangan ta'dhim wa takrim sim kuring kamaranten. Aparatur pemerintahan setempat, wabil khusus kepala desa hadir. Aparatur desa, ketua RT, ketua RW, sinareng jajaranana saros beri tengah jajar. Sami-sami kusim kuring dipihormat, insyaallah ku Allah dimuliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah ibu-ibu, ayah, nanti imahna masih. Pemuda-pemudi katut kurang kali, oge murang kolot. Wabil khusus segenap panitia DKM Masjid Jami Tarbiyatullah simkuring nembe uningan Tarbiyatullah jantan Masjid Jami dan Kampung Kurma masa idia hunggulnya anu sami-sami ku simkuring dipihormat insyaallah sadayana ku Allah dimuliakeun. Sanajan jauh ti dumukna najan anggang ti tepatna najan kahalang ku kawegah kapinding ku kapusing urang sadaya teu oleh sumpi dumasar ayo ngageuing kana hate supaya eling ka Allah Rabbul Alamin. Allah nu tos ngadamel satung kebing langit satangkaraning jagat katut eusi pangusina untuk tongo balang taga ocet-ocet kegodongan ka asup urang sarerea selaku manusia terutami hamba-hambana nu wengi ayeuna keur nanjeurkeun iman jeung takwa ka manten. Kusakituna pantes pisan upami urang nyanggakeun sadaya puja ka hadirat Allah Azza wa Jalla. Nyungkemkeun sugriyani puji ka Zat Ilahi Rabbi Allah nu Maha Suci, Allah nu tara pernah jalir kana janji. Terutami ka hamba nu sok darek ngabdi ka Ilahi bari gumanti ngajalankeun kitab suci nu dicanda ku Kangjeng Nabi. Syukur urang pintenkeun ka Allah nu Maha Agung, Allah nu Maha Welas nantara pernah laas, Allah nu Maha Asih nantara pernah pilih kasih. Kalayan kudrat irodat mantena dugi kawengi ayeuna urang sadaya masih keneh dipaparinan yuswa. Disarengan ku kakiatan kesehatan oge kesempatan tiasa kumpul babarengan
di nararaga ngahadiran ieu pangaosan anu dijudulan takdiman wa takriman kana medalna hiji junjunan wastana Kangjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu pinuh ku kaagungan. Salawat kali salamna nu utami mugia singalimpah ka pangarsa Kangjeng Nabi, ka sadaya kulawargi, ka para sahabat dan sajati tikawit Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman jeung Ali. Oge nu sanes-sanesna deui. Oge mugia rahmat salam Allah taala singalimpah ka urang sarerea selaku umat mantena anu jaga di yaumil kiamah urang sadaya sing kabagian syafaatul usmati mantena. Amin ya rabbal. Meninggali nu dipamri hamburan ditedak sing kuring kumawantun cumarios kuning para sepuh para wargi sadaya. Wabil khusus kapayunut guru-guru sing kuring. Sepuh-sepuh sing kuring hapunten sanes maksad bade mamatahan ngojai kamari. Da sing kuring yakin sadayana nu hadir ieu teh lain meri. Tapi jelema sabab merejal tina liang emak. Mun merejal tina liang bapa pasti jadi jelepah. Sakapeung sing kuring teh sok bingung lamun aya nu miwaran ngaos wilayah Cipanas. Jadi sapalihna bae mah pasti rada warawuh. Malah beungeut kadenge da aya nu ngaharewas barang torojok teh anyaho cenah eta mah urang gadog. Jadi siga teu percayaeun digadog aya mubalik. Dan nyahona meureun digadog mah loba sing seong. Sakapeung sukra daerah lamun ngaku digadog. Sim kuring aya acara di Bandung aya nu naros, Kang punten cenah kawit di mana? Abdi di Cianjur. Cianjurna leresan mana? Cipanas. Kahayang teh tong papanjangan. Nanya deui Cipanasna leresan mana? Eta cing teh Istana Cipanas, tah panggilna aya Makobrimob, tah pengkeureun Makobrimob. Oh, gadog. Bari seuri teh. Kunaon cing teh akang mah seuri, eta we cenah gadog terkenal bahasa seong kitu pokona. Kusim kuring ditaros akang di mana? Abdi mah cenah di Sukabumi. Kalaresan cing teh Kang tepang di dieu. Beberapa tahun yang lalu sim kuring kantos di ngaprak tempat nukarar itu jeung Pak Kapolsek bade pembinaan. Ditanya teh lolobana urang Sukabumi cing teh Kang. Keheul teh. Para wargi jamaah sadayana insyaallah sim kuring ngaos malami-lami. Alhamdulillah. Tuh nya. Aing ngaji moal lama alhamdulillah. Para bapak, para sepuh sadayana, urang teh niat bade takdim mintonkeun kacintaan ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi tangtosna urang teh bakat tingku hoyong kaangkat janten umatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana urang kaangkat janten umat mantena insyaallah urang panggih jeung kabagjaan dunia miwah akhirat. Hoyong teh hoyong bagja dunia akhirat. Allah nepi ka ngajarkeun hiji doa. Eta doa dina Al-Qur'an cukup singkat, padat tapi hebat. Eusina kepentingan dunia jeung akhirat. Malah cekolot mah disebut lagi doa sapu jagat. Arapal teh? Apal teh? Piraku teu apal da budak teh kage arapal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Rabbana duh pangeran abdi sadaya atina paparinan abdi sadaya fi dunya hasanah di dunia teh kesenangan kabagjaan. Hayong teh. Wa fil akhirati hasanah lain ukur di dunia di akhirat ke Gusti paparinan abdi kesenangan kabagjaan.
Da sabenerna mah ngadoa teu kudu panjang-panjang. Cukup ku eta. Da doa ngemplat panjang Gusti paparinan abdi panjang umur bari sehat walafiat, panjang umur bari sehat bakal jadi kabagja kasenangan. Gusti paparinan abdi milik rezeki anu seueur bari berkah bari halal. Loba milik rezeki berkah bari halal bakal jadi kasenangan. Gusti paparinan abdi turunan nu saroleh tur soleha, gaduh turunan saroleh tur soleha tangtos bakal jadi kasenangan. Jadi doa teh cukup sebenarnya. Ku eta hungkul ngan lamun kieu dititah ngadoa, eta hungkul dianggap nanti teu bisa ngadoa. Jadi kudu panjang we ulah. Matak lamun kiai ngemplan ngadoa, geus nepi kana robana atina eta doa teh geus. Da muara doana eta. Lamun can nepi kana robana atina eta doa can geus. Persis nu pidato lamun cek nu pidato teh rupina teh geus. Mun salajengna lila kene. Matak tungguan we engke. Rupina geus deukeut kana paros. Tapi eta doa lamun ku urang dibaca tiap waktu setiap saat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terus dibaca. Tapi teu dibarengan jeung amalna, kira-kira ngawujud moal. Mata Kangjeng Nabi masih hantif. Saur Kangjeng Nabi arbaun man utiya faqad utiya khairud dunya wal akhirah. Aya 4 amalan sing sajalma nu mampu ngamalkeun eta 4 amalan teh pasti ku Allah bakal dibere kesenangan kabagjaan dunia jeung akhirat. Cek santri kodna ge ditahqiq pasti. Jadi sabariji 4 bejaan toh. Opat perkara lamun diamalkeun bakal menang kabagjaan dunia jeung akhirat. Nu kahiji lisanun dzakirun, orang yang senantiasa lisanna dianggo zikir ka Gusti Allah. Naon hartosna zikir? Zikir teh eling. Eling ka saha? Eling ka Gusti Allah. Nu eling nama hatena eling ka Gusti Allah ngan dijajakeun ku lisan. Kumaha carana? Lafalkeun lantunkeun kalimat-kalimat zikrullah. Nu kumaha kalimat zikrullah? Seueur bentuk. Bade tasbih mangga, bade tahlil mangga, bade takbir mangga, bade shalawat nabi mangga, bade ayat suci Al-Qur'an mangga. Eta sadayana sarana zikir ka Gusti Allah. Bade tasbih urang bari ngadaweung subhanallah 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 subhanallah. Mun penting tema bari nungguan tunu yang saya dina kasur atau nepi dina kursi subhanallah subhanallah hebes. Lamun urang tasbih sebelum tidur sampai reupna sare, engke di mana urang sare setiap desah napas urang dianggap tasbih ku Allah. Lamun isukna tuluy maut, insyaallah mautna husnul khotimah. Lain amin amalkeun. Amin diamalkeun teh. Insyaallah nya amalkeun. Ustaz cenah abdi mah datal tasbihna ge sok resep nurutan Arifin Ilham almarhum. Mangga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah
bari rumah motor subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bari kokoret subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bari nyais kincu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Menang pahala insyaallah budakna bakal soleh. Ulah ieu mah mungkin orang Sunda bari ngais kincu teh ngalaku mawar bodas. Mapai jalan satapak teh ngajuk-juk ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu ditea. Dijamin budakna geus gede malaikat kabul. Di jampean mapai jalan satapak berarti leuh mata geus gedena teh leumpang teu kabali motor-motor aja. Salah jampe. Otak nepi karesep lagu dangdut ayu ting-ting alamat palsu teh kemana ku harus mencari kemana bari ngais budak na geus gede teh bakal moal nyahun alamat masjid, moal nyahun alamat madrasah, moal nyahun alamat pesantren. Di jampeana pan ku alamat palsu, ku sholawat, ku tasbih, ku zikir. Insyaallah budakna bakal soleh. Ustaz abdi mah rumaos seueur dosa. Kumaha lamun dikir abdi mah bade ku istighfar mangga. Da istighfar ge sarana dikir ka Gusti. Seueurkeun malah istighfar astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bari nuan tunu teh astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nepi kareup pesan. Ketika orang tidur dihantarkan oleh kalimat istighfar, setiap desah napas orang dianggap istighfar. Di mana isukna tuluy maut, insyaallah mautna dihampura dosa ku Allah. Kumaha lamun istighfarna dilakukeun mangga. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Mudah-mudahan urang sing dihampura dosa ku Allah. Ustaz abdi mada aktif dina hiji thariqah. Tarekat abdi mada diajarkeun dzikir ku guru teh kalimat tahlil mangga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah mangga. Nah hanya ai kalimat dzikir tahlil mah hulu supaya. Apakah Kangjeng Nabi para aulia seperti itu? Wallahu a'lam. Ngadu jelas Kangjeng Nabi mah ketika zikir hatena tebus langsung ka Gusti Allah. Ta ieu mah metode ulama ngahaja diajarkeun ka jalmi awam. Lamun zikir hulu supaya teh lain naon urang mah lamun zikir hulu cicing teh hees. Jadi ngahaja ngarah husu geunaheun pannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan di thariqah mah pan godegna ge aya kaifiatna, aya tata carana itu kursa godeg-godegna. Bahkan termasuk eta teh pang abdalna zikir. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Pang abdalna zikir teh kalimat la ilaha illallah. Saking ku abdul-abdulna nepi ka jalma nu keur sakaratul maut, cek Nabi lakinu mautakum la ilaha
talkinan kita jama tu kalimat la ilaha illallah. Bisi gaduh sepuh, gaduh wargi, gaduh keluarga, kerenang karak pengkang sakaratul maut, sok talkin. Talkin teh papataha. Urukan, tong tarik teuing. Teu kudu disarwakeun jeung tahlil biasa. Mang turutan mang la ilaha illallah. La entong lalaunan we kana cepilna. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Malah cek Syekh Nawawi matabihan ku Muhammadur Rasulullah bisi panjang teuing cekap la ilaha illallah. Malah teu kudu diganti ku Allah. Allah cekap la ilaha illallah dan cek hadis lagi kitu. Kakuping we nu geuring teh tah ngucapkeun. Bari balelol oge cek nu geuring cek nu rek sakarat. La ilaha illallah. Tos tong ditalkinan deui. Tong ditalkinan wae. Lamun eta nu geuringna geus ngucapkeun la ilaha. Naon sababna? Supaya jadi kalimatna nu terakhir. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sing jadi nu kalimat terakhirna terucap menjelang wafatna la ilaha illallah dijamin jadi ahli surga. Kecuali nu geuringna teh kalpa ngomong deui nu lain-lain. Hayang jauh. Ta eta mah berarti kalimat terakhirna hayang jauh. Kumaha mun geus kitu bere heula jauh. Bere jauh. Bere nginu kakarak talkinan deui. Pan biasa naik para ustad, para ajengan sing rido lamun janari tengah penting digedoran keluarga. Dabongan make aja di ajengan atuh. Termasuk RT, RW janari tengah penting digedoran mun aya warga mau. Mun aya warga beli, aya nu pasea. Sing rido dana make jadi RT atuh. Termasuk tugas RT, tugas Ustad Kiai ajengan hampir sarua sing ridho janari tengah penting di gedoran keluarga. Niatannya sejak ibadah. Dasim guring ge kadang-kadang wih komo bulan mulut kieu balik ngaji jam 1 jam 2 kakarek gereup sare setengah jam geus aya nu ngagedoran. Assalamualaikum. Aduh aing karekeun. Ari teu udah bisi penting. Bisi darurat kapaksa keluar dibuka teh tetangga aya naon kang Assalamualaikum Pak Ustaz hapunten ngawakeun teu padahal oh nya heuh kaganggu atuh nganti rapi kudu jujur mah nya teh kaganggu atuh ditakol digana kapaksa we ngapunten teu kang aya naon ieu cenah hapunten hayang dipanginghaliankeun pun Bapak. Pun bapak terus emot-emot. Oh nya mangga. Jadi pada ustadnya atau PRT ningali eta nu geuring. Tah lamun aya nu geuring ripuh kitu, hayang nganyahokeun ieu teh nu geuring teh kira-kira ieu panjangna umurna atawa pitareh maot. Gampang Pak. Babari. Tinggal ngabuhan di mana bau mie tatareh bae. Nah, jangan pakai gitu. Panahnya mah tahlil teh kok ini. Di dia sok tahlil. Kok teu. Lain baheula mah ku asalkan eta ti taun sabaraha ganti kuminya. Mata kalau mun geuring ribu teh ambuan we. Mun geus bau mie teh pae teh. Komo bau top ramen mah. Eta dipraktekkeun mitoha geuring di ambuan. Cek minantu nu hiji detik geus bumi can. Geus puguh ge mitohana tukang mie ayam atuh. Tah di dieu Pak. Pentingna gaduh murangkali nu saroleh teh. Barangkali ayeuna mah urang jadi kebanggaan alhamdulillah pun anak damel di Jakarta gaji-gajina sekian belas juta. Mobilna 3 pilana 16 campur bohong. Jadi kebanggaan.
Tapi orang pernah mariksa ke budak orang bisa sholat itu, bisa ngaji itu, kira-kira lamun orang maut kira-kira bisa nalkinan mah. Ketika seorang tua menjelang wafat sakaratul maut, yang diharapkan bukan seorang pejabat, bukan seorang konglomerat, tapi budak soleh anu siap nalkinan, ngabimbing sepuh. Tadi dia Pak pentingnya gaduh turunan urang kali nu saroleh. Mudah-mudahan turunan urang sing saroleh. Hoyong teh? Yakin hoyong? Bullshit, bohong besar budak bisa soleh lamun teu ngajikeun. Budak hayang soleh sok cenah ngaji, syukur-syukur ka pasantrenkeun. Lamun teu pasantren paling tidak manfaatkeun ajengan kiai setempat cenah ngaji tadi madrasah, di majelis taklim. Silahkan anak sekolah tinggi, TK, SD, SMP, SMA lebih ka mangultas. Tapi jangan lupakan pendidikan agama. Dampingi mereka sekolah. Sorena sekolah agama, syukur-syukur ke pesantren. Naon tujuanana? Sekolah mencetak budak pinter, tapi di pesantren mencetak budak soleh. Di madrasah dijamin budak bakal soleh. Ayo saloleh teh. Sok daftarkeun ke pengajian. Ngan aing ngadaftarkeun budak sing bener. Di Simkuring mah aya ngadaftarkeun budak teh cukup pangi di warung. Cenah Pak Ustad, punten alhamdulillah ieu tepang di warung. Mohon aya naon Kang? Bade itu mah ros cenah dupi pun anak aya di madrasah. Keke nu mana teh nya budak Kakang teh? Eta cenah nu bedegul. Oh, nu bedegul teh anak Akang. Mohon cenah teh keukeuh hayang ngos di Ustad cenah teu beunang dicara. Kitu pokna teh. Si kehet make nyebutkeun teu beunang dicara. Mun beunang dicara mah beunang moal. Cenah titip we cenah yang dipangurukankeun gitu pokna teh. Ari ngadaftarkeun budak teh datang ka imah kiai teh, ka imah ajengan, ka ustad teh datang. Bari silaturahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Kang, mangalingi-lingi Kang. Aya naon Kang raruas? Cenah Pak Ustad hapunten ngawaga. Henteu. Kahiji maksud abdi teh silaturahmi. Nuhun kata abdi eta. Nu kaduana abdi teh sejak bade titipun anak. Pun anak teh ieu teh kewajiban abdi, catet Pak. Anak urang teh lain kewajiban ustad, lain kewajiban ajengan, tapi kewajiban nu jadi bapakna nu kudu ngadidik maca Qur'anna, fikihna, tauhidna, akhlakna, jeung pendidikan agama nu lainna, kewajiban nu jadi bapakna. Lain kewajiban ustad jeung ajengan lain. Ngan di mana kolotna teu mampu, da abdi mah bade ngadidik teh teu mampu. Baheula teu masantren ngaji ge teu bener bade titip we ka Pak Ustad tah. Berarti nitah. Ngagawekeun teu? Ngagawekeun teu? Sing jujur ngagawekeun teu? Jawab sing tadi ngagawekeun teu? Ngagawekeun. Di mana ngagawekeun kudu puguh aturanana. Ari ngadaftarkeun budak teh tong cai ata. Da ciata menjadi betul. Wayahna sing ieu ngawadahan duit kana amplop da teu kudu gede, paling ge 2,5 juta. Aya nu daftar ngaji 2,5 juta. Aya teu? Nyata gara roblok. Nah, cenah ngaji ku mahal-mahal teh punten Pak. Tong ngaran nyebutkeun mahal. Anak bapak sakola ke SMA ke SMK daftar sabaraha juta? Nu 5 juta, nu 6 juta di balayar teh. Bahkan aya sakola nu teu meunang anjuk. Leres teh. Belaan gagade nyarane eta. Keur budak sakola 3 tahunan 5 juta 6 juta dibayar. Keur kepentingan dunia. Ieu keur kepentingan dunia jeung akhirat. Maka nyebutkeun mahal. Bari can pernah aya nu kitu. Heueuh, da dikuring eueuh itu dicaritakeun teh. Sakalian curhat we. Keur
Kedailah pirang bara daftar 2,5 juta da mal ayeuna ka kiamat di jigana. Daftar ngaji ka madrasah ka majelis juta-juta boro-boro kadang-kadang teu bere udu-udu da acan. Atuh sok aya geuning infak bulanan. Sok aya di madrasah infak bulanan aya. Sabaraha di dieu sabulan? Di lembur urang rata-rata sabaraha sebulan? Aya nu 20.000 aya. Nu 10.000 aya. Nu 30.000 aya. Sapoe sabulan. Lamun nu 30.000 we sabulan, berarti sapoe sabaraha? Ukur 2 kaliun cilok. Mahal keneh meuli baso indungna ngapoe. Mahal keneh udud bapak sampai sabungkus 2 bungkus komo dibanding infak ka pengajian. Punten tong nyebutkeun mah. Pirang bara daftar juta-juta atuh bulanan infakna sing lancar. Ngarah naon eta teh? Ngarah budak soleh kolotna boga jasa. Bisi jaga di akhirat sidang di mahkamah ilahi, budak soleh jadi ahli surga. Oh jasa kolot, jasa guru ngaji nabungkul. Da kolotna teh daek berkorban. Atuh ngajar ngaji teh sing ikhlas we, kudu piduit sadaya. Punten Pak. Entong ngajarkeun ikhlas ka para ajengan ka para kiai. Simpuring yakin ka para ustad para ajengan ngajar santri 1000% yakin ikhlas. Ari eta cenah infak bulanan keur naon punten Pak, lain keur ustad lain keur ajengan lain. Pan lamun ngaji komo ngaji peuting pan butuh caang. Ari caang teh pan kudu mayar ka PRN, bisa mayar ka PRN ku ikhlas. Cing kira-kira lamun aya surat di PLN ning geus 2 bulan ning 3 bulan sok aya rek diputus karena tidak bayar 2 bulan. Datang ya Ustaz teh ka PLN. Pak PLN enggak dia aya naon? Ari ieu naon ieu? Mun cenah bade surat perhatian pemutusan listrik da Bapak cenah teu mayar geus 3 bulan. Atuh sing ikhlas we. Kumaha cek PLN? Ustaz cager. Tuh bisa dibayar ku ikhlas. Leres teh. Ayeuna nulis dina papan tulis zaman kiwari geus teu cukup ku papan tulis ku kapur ayeuna mah teu usuk. Ku spidol whiteboard. Make whiteboard. Cing kira-kira lamun eta geus beak whiteboardna tajing spidolna datang ka toko melati. Udah eta saya butuh eta lah spidol whiteboard 2 siki mah jeung whiteboardna sakalian. Oh mangga. Bere. Leos ini. Oh punten Ustaz. Artos nanti acan. Atuh sing ikhlas we. Cing kira-kira cek eta nu boga toko. Tira stres si Ustaz. Teu bisa ku ikhlas akang. Takdir kabutuhanana listrikna ayeuna pohlamna pareum keur meuli pohlam keur meuli sapuna keur meuli kapurna keur meuli spidolna nya aya leuwihna dipake meuli udud ku ustad teh nya wajar we atuh jeung eta teh da hakikatna mah lain keur ustad lain keur ajengan keur para bapak kene. Punten Pak, pan harta teh kabagi dua. Aya harta bawaeun, aya harta tinggalkeun. Cing hayang harta nu mana? Hayang harta bawaeun, harta tinggalkeun. Bawaeun. Laras. Yakin? Sok urang pariksa. Urang tamunting. Urang balik ki dieu imah urang ngejengleng 2 tingkat bawaeun tinggalkeun. Boga sawah 2 hektar eta bawaeun tinggalkeun. Di garasi aya mobil 3 siki bawaeun tinggalkeun. Di imah aya porsi harga 16 juta bawaeun tinggalkeun. Di kamar aya alga spring bed nu harga 12 juta bawaeun tinggalkeun. Pamajikan urang rarangkeina eta emasna raweuy nepi ka 3 kilo bawaeun tinggalkeun. Cing kira-kira nu bawaeun nu mana? Ternyata eta kabeh tinggalkeun di mana urang maut.
Geus lain hak milik urang, hak milik ahli waris. Imah jadi ahli waris, sawah milik ahli waris, mobil milik ahli waris. Nu harta bawaan urang teh nu mana? Tah nu dititipkeun ka masjid. Nu unggal jumaah ning sok aya koropak liwat urang sok pura-pura hees. Rajin ngasupan tiba heula geus 16 tahun teu naik-naik eta gambar bedog. Gambar Patimura gambar bedog. Eta di akhirat teh malaikat kuat heran bedog saha nunggu. Allahu Akbar. Geus 16 tahun kakarek naik jadi 2000. Dan ngasupan koropak 5.000 teh meni asepang badagna. Da kuat diacungkeun heula pan 5.000 masuk sekali. Hayang ketempuan ku tetangga. Eta mah pan aya kajadian. Orang pasar meureunna poho sugan teh lain poe Jumaah, balik teh jam 12 kurang saperempat. Reuwas kakarek inget poe Jumaah. Ribut balik heula. Hampir teu kaburu mani-mani acan, buru-buru sih. Sok ke masjid. Maklum tos capek da meureun di pasar teh. Ngaran-ngaran Jumaahan Pak, komo-komo tas capek dan najan teh capek ke gegjuk teh barang jeung dileupna panon. Nunutan. Aya koropak liwat eta masihkeun aya niat alus. Dina pesakna teh aya duit 152.000. Koropak liwat boga hatena mah yang sedekah jariah di pondok. Ngan maklum bari nunutan, nu dicabut teh nu beureuh. Liwat teh koropak. Balik Jumaah manehna ka warung rek meuli uduk ngegebek. Cek duit tinggal 52.000, hari nu 100.000 ka mana? Astagfirullah, istighfar. Salah syukur. Eta mah balik deui DKM dipegang. Pada DKM kan aya naon Kang? Aya koropak terus dibuka, tos. Aya duit beureum 100.000 aya. Eta nu abdi, alhamdulillah. Lain alhamdulillah. Naon maksudna pulangan? Eta minta pulang. Cek DKM saumur hirup jadi DKM kakara aya jamaah minta pulangan. Sabaraha pulanganna? 88.000. Jadi niat nama 2.000. Allahu Akbar. Tadu yang eta nu diasupkeun kana koropak, eta nu bawaeun eta. Nu dititipkeun ka madrasah. Najan melalui ustad ke kebutuhan kepentingan pendidikan agama ta eta harta bawaeun teh. Nu dipake meuli karpet masjid, nu dibagikeun ka budak yatim, ka fakir miskin, nu dipake infak maulid nabi, tah eta. Harta bawaeun teh eta. Nu bakal jadi tabungan di akhirat. Insyaallah jaga sampeureun urang sadaya. Sabaraha persen tina jumlah harta bana urang? Kadang-kadang teh 10% aja. Cing kira-kira yeuh. Mun tadi teh urangnya mah urang tong batur aya duit dina pesak 152.000 mun datang ke koropak masjid nu diasupkeun mana 2.000 tuh nya anger 2.000 ta eta harta bawaeun teh eta wangsulkeun deui Pak. Atuh cenah ustad yang ngaji tentang mahal-mahal teh punten Pak. Ayeuna geus mulai usum hujan. Imah urang bocor. Bubungna potong. Diomean mah. Diomean. Neang saha? Neang tukangnya. Sing eta imah urang bocor diomekeun ku tukang kuliahna sabaraha? 100 150 tukang 150.000 nya sapoe ngomekeun imah urang bocor
ngubungna potong ku tukang sapoe 150.000. Taina ustad ngomekeun bisi iman anak urang bocor diomekeun ku ustad ku ajengan sabaraha mayarna. 20.000 bari sabulan. Bari langka di hararese. Budak mere kartu bayaran teh cenah ngaji dengan hayo we bayaran. Dipentak udunan ke maulid Nabi teh cenah ngaji di dinya mah loba udunan. Allahu Akbar. Padahal infak nu dibikeun ka pangajian dipake infak maulid Nabi ye satahun 2 kali jeung Rajaban. Punten Pak. Urang teh mere 100.000 teh mun asa pangakangna Pak. Da batur mah 20.000, gede 50.000. Urang nu mere 100.000 mun asa pangakangna. Satahun 2 kali berarti ukur 200.000 sok bandingkeun jeung mun udun urang. Udun sapoe nu murah we mun 15.000 sok lamun sapoe 15.000 kali sabulan sabaraha? Kali satahun sabaraha? Gede keneh udun kan. Termasuk indungna nu mulian seblak tanggal poe. Sok bandingkeun jeung beli seblak gede mana? Tok nyebutkeun mahal ka pengajian 20.000. Tah justru eta harta bawaan urang teh eta nu jaga sampeureun di akhirat. Termasuk supaya urang sadaya boga jasa di mana budak urang soleh jadi ahli surga, insya Allah ngajait ka urang sabab urangnya boga jasa. Matak sakali deui pentingna gaduh urang kali saroleh. Sok bayangkeun ku Bapak. Pan budak soleh hasil ti madrasah ti pengajian di mana urang nangkar pegang sakaratul maut teh budak teh geus ngarti nu tadi teh lakinu mautakum la ilaha illallah. Budak teh hareupeun bapana nu keur nangkar pegang sakaratul maut. Bapak turutan cek Pak, cek budak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Budak nakinan atanapi indungna nu keur nangkarak penggang sakaratul mamah turutan cek la ilaha illallah cek budak nu kadua beda soleh manehna teu nakinan da geus belancipna manehna maca Quran da bisa maca Quran ladang pendidikan ti madrasah ti pasantren maca Yasin maca Ar-Ra'd atanapi surat nu sanesna menghantarkan kepergian sang ayah sang bunda dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Insya Allah bapana maut husnul khotimah. Budak nu katilu teu maca Quran teu nalkinan, tapi manehna zikir ka Allah. Dan ngarti teh saleh teh zikir we manehna. Menghantarkan kepergian sang ayah sang bunda dengan kalimat zikrullah. Insya Allah qalatna maut husnul khotimah. Budak nu kaopat mah kalewe. Kembali kudu aya seksi lewe dan seru menuju lewe dakar mau budak leutik keneh kembali bayangkeun lamun anak bapak teu saroleh bapak nanggarak penggang sakaratul maut budak aya gigireun tapi naon tanggal harewosna si kehet lain alkina kalaka bapak ari surat tanah di mana? Kunci lamari di mana? Nu ditanyakeun harta banda. Naudzu. Budak nu kadua si eta lain alkinan deui. Kalaka di pos ronda. Belah kidul main kartu. Modar siap. Siap kodaran di bae. Bapak nu teh karelep we bae. Apa nu gapleh mah nu gapleh kieu Allahu Akbar Subhanallah wah innalillahi euy nu gapleh mah kabeh modal sia podaran sih podaran matak nu gapleh mah tere modal 40 kali nyebutkeun modal dijabah sia malaikat budak nomor katilu saya tagi lain alkinan kalakah di belah kulon di pos ronda main gitar lagu dangdut ayu ting ting dia nu tadi alamat palsu
bapana dijamin bapana moal jadi ahli surga. Sabab teh nyawan alamat. Dikiriman alamat palsu. Nu kaopat budakna awewe nu keur bejeuna remaja 18-17 tahun. Kolot keur gering-gering pusi eta mah kal dibobonceng ku ka bogohna. Dibawa ka Cibodas. Tuluy dipacokan. Indungna maut sub dikuburkeun dipacokan ku orai sujaul aqrab. Nauzubillah tsumma nauzubillah da budakna dipacokan. Mata budak urang sing saroleh, mudah-mudahan putra putri urang sadaya sing saroleh. Amin. Ya Rabbal. Naon deui Ustaz sarana zikir ka Allah teh bade shalawat Nabi mangga. Bade maca Quran mangga. Malah geus karolot kieu mah ye sing seueur sing rajin maca Quran. Sabab termasuk nu bakal ditanya ke di jero kubur teh pancen malaikat. Wa ma imamuka. Pancen malaikat munkar nakir teh ke dina mapangi di jero kubur teh man rabbuka. Saha pangeran anjeun. Mun urang teu jeung Allah. Moal bisa ngajawab. Wa man nabiyuka saha nabi anjeun. Urang sholawat antara muludan anti rajaban anti teu aya bukti kacintaan ka Kangjeng Nabi. Termasuk ngalaksanakeun sunah-sunah Nabi hampir tara. Moal bisa ngajawab. Wa ma kiblatuka naon kiblat anjeun? Ai tara nyanghareup kiblat. Datar salat teh. Moal bisa ngajawab. Termasuk pertanyaan berikutnya cek malaikat munkar nakir wa ma imamuka. Naon imam anjeun? Urang kudu bisa ngajawab Al-Qur'anul Karim imami, Al-Qur'an nu mulya teh imam kaula. Ari urang ngatara maca Qur'an teu aya pisan rasa cinta kana Qur'an. Rek bisa ngajawab kumaha da jawaban eta mah moal bisa diapalkeun. Urang rek ngapalkeun ti ayeuna. Moal eta mah pitulung Allah. Geuning eta cenah sok dibejaan dina talqin. Eta mah ikhtiar nu hirup ikhtiar urang dulurna mikanya kasih ahli mayit sesuganan jantar wasilah Allah mere pitulung ka eta si ahli kubur. Nu buktina urang hayang bisa ngajawab eta pertanyaan malaikat munkar nakir wa ma imamuka, urang kudu rajin maca Al-Qur'an. Termasuk Al-Quran kijaga nu bakal nyafaatan ke urang sadaya. Cek Nabi iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Baraca ku anjeun Al-Qur'an, saestuna Al-Qur'an ke bakal datang dina poe kiamat nyafaatan ka maca. Sok tulis di mana tiada hari berlalu tanpa tadarus Al-Qur'an. Unggal poe bade tos maghrib mangga, tos isya mangga, tos subuh mangga, tos duhur mangga, bade tos asar mangga. Bade sadinten dua lamar mangga, bade salamar mangga, bade samakro mangga. Abdi mah bade 10 ayat pek bae. Nek sapoe 5 ayat hega, nek sapoe sa ayat sabodo. Ari teu gablek ka era. Maca Quran sapoe sa ayat. Leungeun ayatna panjang. Ieu nu pono. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Alus eta ge dibanding nu teu maca mah. Ngan atuh tong saayat-ayat teuing. Baca. Syukur lamun dipelajari ilmu tajwidna, dikaji tarjamahna jeung tafsirna. Ieu mah maca we heulaana maca. Cek si Abah teh Ustaz, Abah ge lain teh hayang maca Quran. Abah mah rumasa hiji baheula teu pati diajar bener baca Quran. Keur mah geus kolot ieu huntu teh da balelol macana oge. Abah sadayana sanajan maca Quran bari balelol baca bae baca.
Ustaz Abah Marumazal loba keneh salah, baca we baca. Salah bios. Cek Nabi al-mahiru bil Quran ma'asyafaratil kiramil bararah, jaminu mahir nu sae maca Qur'ana tuluy rajin maca Qur'ana bakal babarengan jeung para nabi para saleh di surga Allah. Heula tong ngaramin. Da ieu mah nu alus. Nu maca Qur'ana alus bener ta eta. Itu pan urang alus henteu. Ngantong latih ke hati walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u lahu ajroni. Jami nu maca Qur'ana terbata-bata takokah pinta keko masih kene saralah tetep palahu ajroni diberi 2 pahala. Artina baca Qur'an salah ke baca we baca. Ngan lamun urang rumasa maca Quran teh can pati bener, rumasa urang teh saralah niatan sejak diajar. Tong ngarasa bener, tong ngarasa geus pinter. Ah ieu mah Gusti abdi mah sejak diajar we bakat tingguh hoyong kaangkeun janten ahli Quran. Sugan we kasafaatan ku Al-Qur'an. Nu leresna mugi Gusti nampi, nu lepatna mugi Gusti ngahampura. Kitu. Lamun tadarus we jeung baraya jeung tatangga di bulan puasa sungariung di masjid di mana salah diomekeun ku ustad ulah ngamek tong sok puluh disingkuring mah aya nu punungan geus kolot teh bakuna mah alus saya ngariung pas manehna giliran maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alaro punten bapak punten sanes alaro naon atuh ustaz nah alarm komo alarm masalah sanes alaro komo alarm alif lam ro oh gitu ari isuk nanti cika teh teu datang deui tong pulung justru kudu nganuhunkeun nuhun ustaz dipanglereskeun abah madanya eta atuh macana kieu saralah sakalian bari diajar ka ustaz kitu kuduna sok sing rajin abah-abah nu tasarruh sanajan balelol ge sawios baca we baca da biasana lamun aki-aki nu getol yo getol tadarus, getol ka masjid, biasana keur ngorana rumasa balotah teh. Keur ngorana balotah, meureun baheula keur ngorana tara ka masjid, salat ge carang-carang. Geus kolot meureun babalik pikir insya. Ta biasana kitu sok getol. Bulan puasa jam 3 geus ka masjid. Tarhim bari ngabejaan ka jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi hadayana hatur uninga ayeuna waos kantun tilu paur maksudna mahatur uninga ayeuna waktos tabuk tilu sahur ngan geus lemong jadi salah didengekeun teh ayeuna waos kantun tilu paur maksud mah waktos tabuk tilu sahur ngan geus lemong geus beres ngabejaan tuluy tarhim geus tarhim tuluy ada anggaran ada aki-aki atuh asyalatu khairum minan nahar geus beres adan teh nungguan jamaah nu datang tarojol teh balan aki-aki deui ceuk si abah teh syukur sia datang aing bi adan ayeuna aing rekomat sia nu jadi imam cek aki-aki nu hiji deui teh aing mah teu bisa geus ku sia sakalian borok tungtung nama manehna nu tarhim manehna nu adan manehna nu qomat manehna jadi imam
eta aki-aki jadi imam. Allahu Akbar. Inna sholati manuk sisuki ka manuk di bawah sikeh. Ihdina syitala tadina goiril jadi gurawil. Tak iya akibat para pemuda taraka masjid, akibat mengarora taraka masjid, akhirnya masjid dikuasai oleh aki-aki. Mantap punten-punten ya nu mararuda ya sehingga tol ka masjid, nu ada nu tarhente ya pemuda, nu ada nu komat pemuda, bahkan imam nadi masih muda, nu masih keneh lantang babacaan Quran saya, pasatul Quran saya. Ya aki-aki deui piomongan. Mata ke para sepuh sadayana sok baca Al-Quran sebagai sarana dzikir ka Gusti Allah. Hiji tah, karek hiji tugas nek beak waktu lagi. Nu kadua jalma nu bakal bagja dunya jeung akhirat. Wa qalbun syakirun, jalmi anu hatena senantiasa bersyukur ka Gusti Allah. Tak urang hayang baca dunia jeung akhirat ku loba syukur ka Allah. Kumaha buktosna jalma nu loba syukur teh tara loba ngeluh. Lamun jalma seutik-seutik ngeluh, seutik-seutik ngeluh, teh eta teh nu kurang bersyukur. Terus ngariung jeung babaturan jeung tetangga pasti ngeluh. Nyata tuh ayeuna usaha teh nya, ayeuna keur bab usaha ya. Usaha zaman ayeuna mah duh teu cara baheula nya hese. Aduh cenah ayeuna kuat ti nol dagang teh. Geus saminggu teu ngaladangan. Nah ustad ulah cenah ngeluh kitu, lain ulah mangga teh deui, ngan ulah berlebihan kade. Nu berlebihan teh ujung-ujungna heunya dekane ngambil halal teh sesuatu kudu nu haram. Tah geus mulai goyang. Lain cenah bejana euy di Gunung Kemukus mah cenah ngeunaheun euy. Nya hayang loba duit teh cenah teu kudu ngorbankeun indung. Teu kudu ngorbankeun anak, cenah asal mawa pemajikan batur we. Tah geus mulai di pikiran tah. Tina keluh kesah nu tidak bersyukur teh awas ujung-ujungna kana kufur tah. Ya puntennya urang sok berkeluh kesahnya jeung babaturan jeung saha bab usaha bab kahirupan bab naon we lah geuningan. Urang teu sadar dalam waktu yang bersamaan Allah mere nikmat ka urang. Urang keur berkeluh kesah, keur ngomongkeun kasusah. Jika nu teu bersyukur ka Allah padahal dina waktu bersamaan Allah mere nikmat ka urang. Nikmat naon? Ari eta bisa ngawangkong. Punten ari bisa ngawangkong nikmat sanes. Nikmat lain. Nikmat Allahu Akbar ari urang ngawangkong. Tukang dagang modal ngawangkong. Pak guru modal ngawangkong. Nu garawe loba modal ngawangkong. Termasuk para ustaz para kiai nu balik ke modal ngawangkong. Kabayang teu lamun sing guring dicabut ku Allah teu bisa ngawangkong. Moal anu meunang ngaji moal. Sok ngaji soraan. Allahu Akbar teu kabayang. Bapak lamun teu bisa ngawangkong ku buka kahayang ka pamajikan rek kumaha yo. Ku isyarat. Laheung pamajikan langsung ngarti merasutkeun anrok. Lamun teu Allahu Akbar. Punten Pak, aslina sing guring gaduh wargi geus sepuh. Baheula tukang capetan. Ayeuna ku Allah dicabut teu tiasa ngawangkong. Duka pita suarana rusak, duka kumaha teu bisa ngobrol. Batur ngobrol teh kieu we. Hayang ngawangkongan teu bisa. Allahu Akbar urang teh sadar.
Eta nu diobrolkeun keluh kesah kasusah segala rupa pada eta urang diberi nikmat ku Allah bisa ngomong. Bahkan ngawangkung lagi bari udun bari pamerenge jeung ngopi. Eta teu sadar ngopi nikmati Allah, bisa udun nikmati Allah, urang teu sadar. Biasa deui punten bisa seuri nikmat lain. Nikmat lain. Allahu Akbar, nikmat. Menang ilmu, menang pahala, menang keberkahan. Bari menang kabunga. Bisa seuri. Balik ka imam bisa seuri. Balik ka imam pamajikan cemberut, da kurang resiko. Barudak galeri, da kurang jajan. Mitoha budas gadas. Nu nagih raweuh. Geus teu bisa seuri. Subhanallah datang ka dieu bisa seuri. Alhamdulillah. Malah seuri lagi insyaallah seuri berkah. Seuri berkah teh sabab seuri berjamaah. Matak mumpung berjamaah seuri sareuri. Ieu mah diajak berjamaah seuri teu seuri-seuri, ai balik seuri sorangan. Teu tanggung jawab eta. Dosen Goring pernah di hiji pengajian, aya hiji kolot diajak seuri. Depan ngaji geus peuting ieu mah atuh teu diajak seuri mah tuluy harees. Ieu mah seligana supaya bunga, supaya teu tunu. Eta mah kolot diajak seuri teu seuri-seuri. Tingkah singgung sugan. Jaim teh. Batur sareuri saya eta mah cicing we. Sim Goring yakin eta hayangeun seuri ngan ditahan. Kusabab loba nahan seuri isukna ngageunuk di dieu. Dibawa ke rumah sakit, dioperasi, dibelek, diborolok seuri hungkul. Mantak da anugerah ieu teh kanikmatan ti Allah, bisa seuri mah seuri we. Ulah sok teh berlebihan. Eta teh nikmati Allah, matak syukuran ka Allah. Nu kahiji bersyukur ka Allah kurang ku Allah didamel manusia. Didamel jelema, teu didamel hayam. Mun dijieun hayam bae kieu keur naon? Allahu Akbar. Kenapa harus bersyukur ka Allah dijamal nambal manusia? Cek Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Urang teh makhluk Allah pang istimewana dibanding satu hewan, dibanding bangsa jin, bahkan dibanding para malaikat sekalipun, urang teh makhluk pangsaena. Urang teh makhluk pangsaena. Nepi ka lalaki boga gelar kasep, awewe boga gelar geulis. Urang teh pangsaena. Cek Allah. Tetap punten. Tong aya nu nyarita kieu ya. Nampi we da abdi mah jalmi awon tidak bersyukur tah. Da abdi mah jelema goreng. Punten Pak, jalmi teu aya nu goreng. Jalmi teu aya nu awon, aya ge jalmi nu berbeda. Orang Korea, orang Cina mah babara rodas, urang mah geuneuk sakitu. Orang Barat, orang Arab mararancung, urang mah demes. Ukur gitu beda nate. Jadi eueuh nu goreng eueuh tong nyebutkeun nampi we abdi mah jalmi awon. Eta teh teu syukuran. Akang sadayana teh kararase. Sing pede. Bisi teu percaya akang kasep isukan amangan ka Taman Safari. Tanyakeun ka satpam, pas satpam di dieu aya monyet pangkasepna teu. Aya cenah belah ditu. Sok lamun geus kapang eta monyet pangkasepna selfie jeung akang. Cepret. Balik bawa ke Pak RT. Pak RT ya kasep mana? Cek RT teh kasep kene monyet. Eta RT teu normal. Mun nyebutkeun kasep kene monyet teu normal, pasti kasep kene urang. Bersyukur urang ku Allah didamel manusia. Nu kaduana bersyukur ka Allah urang didamel umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi mata hadir di masjid teh sebab urang teh umat Kangjeng Nabi. Urang teh umat Islam bersyukur ke Allah.
Ya umat-umat Nabi nu kapukur harayo menjadi umat na Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engke jaga di akhirat teh umat Nabi Adam bring ka Nabi Adam marentah syafaat. Ya Nabi Allah, abdi nyuhunkeun syafaat ka salira. Umat Nabi Idris, umat Nabi Nuh darongkap ka nabi na masing-masing jarunkeun syafaat. Kumaha cek Nabi? Nabi-nabi Allah nu ti parayun. Boro-boro nyapatan aranjeun kau lagi keur nungguan heula syafaat ti Nabi akhir zaman, Nabi kakasih Allah, Nabi nu pangmulyana Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi nu sadayana teu tiasa nyafaatan sateu acan dibuka heula kuncina syafaatul uzma ti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak eta teh nabi urang sadayana bersyukur. Engke jaga para nabi jeung umat-umat nu sanesna moal warawantun lebet ka surga lamun Nabi Muhammad can ka surga. Umat Nabi Muhammad ka surga ti payun diabringkeun ku umatna nembe nabi nu sanes iringan. Subhanallah, nabi urang teh nabi pangunggul dibanding para nabi nu sanesna nepi ka gelarna ge sayyidul anbiya wal mursalin. Dibanding sakabeh makhluk Allah gelarna ge sayyidul makhluqat. Nabi urang nabi unggulan, urang ge umat unggulan, bersyukur ka Allah. Nu katilu urang bersyukur, urang cicing di negara Indonesia. Iya teh kudu bersyukur cicing di negara Indonesia. Akang-akang lamun cicing di Palestina geus paeh ka. Geus kabom. Cicing di negara-negara konflik Timur Tengah kang moal bisa ngaji nepi ka penting moal. Masjid nage hancur, moal bisa berjamaah, barudak teu bisa sakola, teu bisa ngaji. Tidak sedikit suami kehilangan istri, istri kehilangan suami, orang tua kehilangan anak, anak kehilangan orang tua. Subhanallah, bari tanpa daksa kena percikan bom luar biasa. Urang mah negara paling aman, paling aman negara urang. Padahal potensi konflik begitu luar biasa. Indonesia kan suku bangsa loba. Ya Sunda, Padang, Batak, berbagai suku-suku Nusa. Eta teh potensi konflik lamun aya nu ngadu domba. Agama diurang. Di Batur mah di Timur Tengah agama Islam tos, agama Islam urang mah negara Indonesia aya Islam, aya Kristen. Kristen ge aya Protestan, aya Katolik. Aya Hindu, aya Buddha, aya Konghucu, lanceukna Konghuan. Mata eta lamun aya nu ngadu domba eta potensi konflik. Punten Pak. Mata hati-hati. Orang-orang Yahudi jeung Nasrani moal bisa ngancurkeun umat Islam kecuali umat Islamna diadu dombakeun, dipaseakeun. Mata hati-hati ketika aya konflik sebanding jeung dataran Eropa. Nagara Saudi teh lega wilayahna ukur 10 Jawaeun Pak. Kau mau Brunei mah ukur sa Cianjuran, Malaysia ukur sa Jawa Barat, negara laleutik eta teh. Indonesia negara besar, termasuk negara kaya. Urang teh lain negara berkembang sabenerna mah lain negara miskin, negara beunghar Pak. Saudi Arabia disebutkeun negara kaya. Kekayaan alamna ukur boga minyak jeung korma ditambah devisa nagarana tina haji jeung umroh sakitu-kituna. Tapi ternyata mereka mampu mensejahterakan rakyatnya. Sekolah gratis di TK, SMP, SD, SMP, SMA, ketika kuliah gratis. Bahkan lain ukur wargana bisa aya warga negara Indonesia nu hayang kuliah gratis pindah kali itu. Harus. Kaum fakir miskin lain ukur di bareng BLT 200.000 600 lain rutin tiap bulan oleh negara dijamin sih boleh pernah nanya di situ. Itulah dirupiahkan orang miskin 3 juta per bulan. Tapi kan sewa rumah jeung makan, sabab biaya sekolah mah geus gratis, biaya kesehatan gratis di situ full.
daya kartu-kartuan. Pokoknya asup rumah sakit gratis, sekolah gratis, bahkan dikasih uang saku. Budak di sekolah di ditu mengantri, diberi uang saku, diberi uang jajan. Eta teh kekayaan alamnya cuma punya minyak jeung korma. Indonesia bukan cuma minyak, minyak melimpah ruah. Uranium aya, perak aya, emas aya. Subhanallah, emas diurang. Freeport puluhan ton tiap hari diangkut. Kekayaan alam luar biasa. Bahkan ayeuna di Kalimantan ternyata aya tambang emas lebih besar daripada Freeport. Di Sukabumi aya ngaranna Kampung Cimas, eta tambang emas. Di Bogor aya, di Banten aya tambang emas. Simkuring jalan-jalan ke Jawa Tengah, Jawa Timur sepanjang jalan eta emas unggul. Oh, man beda Hararido, Mas Parto, bakat tubung eta Indonesia. Teu acan sumber daya alam ayeuna. Kekayaan hutan luar biasa, aya sawitna, aya perkayuan Borneo, Kamper, Jati. Eta Indonesia yang punya. Dacan kekayaan laut begitu luar biasa. Kenapa Indonesia negara kaya tapi rakyat loba miskin? Punten, tong ora nyalahkeun pemerintah. Sebab Allah ngadaukeun lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Lamun hiji negara, hiji kampung, hiji komunitas iman jeung takwana bener ka Allah, kami bukakan pintu keberkahan di langit jeung di bumi cek Allah itu. Berarti negara urang teh kurang berkah. Kenapa kurang berkah? Punten sok tingali kondisi kualitas iman jeung takwana. Poe Jumaah we heulana. Geus jam 12 kurang saperapa. Berapa persen yang sudah masuk masjid? Berapa persen umat Islam nu masih kena di pinggir jalan? Sok poe Jumaah Bapak ayeuna kali-kali setengah 12 tuh ka Cipanas. Loba keneh supir nu masih kena bawaan penumpang. Leres teh? Tuh kagadog masih kena aya nu has. Mawa kuda. Jam 12 kurang seperempat masih kena membawa penumpang si kehet. Di pasar aya kena nu ngaladangan. Sok bandingkeun di Saudi, punten ieu nutos ka Mekah. Begitu ngong ada toko teh ditutup, haji halas, ruh, solu. Kan gitu. Soli. Haji. Udah. Keur ngaborong naon pokona mah diusir teu paduli keur ngaborong. Kokona ditutup tokona, ngabring ke masjid. Kaki lima keur digimu ibu-ibu Indonesia tukang balaja. Hom sareal, gunung ibu-ibu teh melihat tiu. Haji halas ruh. Diusir, Pak. Soli. Ngelihat orang Indonesia manago gene wae, toruban itu terbal sekalian. Bring ke masjid sadaya. Kerlempang ke masjid, kaburu komat, ngampar sajadah di dinya. Sholat berjamaah. Gitu di ditu mah. Mataku Allah diberkahkan luar biasa. Kekayaan cuma sedikit, tapi ternyata mampu menyantuni sakabeh masyarakatna. Indonesia kekayaan begitu luar biasa. Rakyatna masih kena loba nu katalamsara. Eta buktina 17 Agustus. Budak teu pirah yang daang jeung guru kuat di barokah heula. Terus teh eta teh cerminan negara urang teh kitu. Teu pirah hayang Mejikom pan kuat nincakan hulu mitoha. Heuh atuh ayeuna panitia Agustusan ngayakeun lomba panjat pinang antar keluarga. Atuh pan badami ceuk minantuna teh Pak urang iluan Pak. Pan anakna minantuna mitohana. Jeung bapana cek minantu teh bapak mah tong naik ka luhur geus kolot bisirah gerak dihandap we pan kolot tadi handap minantuna nu naik ka luhur pan ditincak kuluna cek minantu teh kabeneran aingnya boga mitoha pelit boga ingin liap eta teu pirah hayang Mejikom buat nincakan hulu mitoha
Kondisi negara orang seperti itu. Padahal negara orang adalah negara kaya. Mata kembali depa, sok orang bersyukur ke Allah. Ya, ketika bersyukur, hayu orang tingkatkan kualitas iman jeung katakwaan orang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nu katiluna, jalma nu bakal bagja dunia jeung akhirat. Wa badanun alal bala'i sabirun, jalmi anu senantiasa sabar ketika menghadapi musibah di Allah. Sabar teka bagi tilu, sabar ala taat, sabar ala maksiat, sabar ala musibah. Sabar ala taat, pak ngelaksanakeun taat ka Allah teh butuh sabar. Modal penting ieu ngaji nepi ke jam 10 geus leuwih ayeuna, lamun teu sabar bubar. Ya geus karete kita yang geura bubar. Dan nyaho dengan kagok we. Sarua kuring aya geura geus ya. Teu kudu diisyaratkan ieu teh geus. Dan nyaho tadi ke barang asup teh anu ngarebos. Mudah-mudahan ngajina tong lila teuing. Ajeuna atuh moal lila tadi nyebutna tapi kalau ngecebrek wae. Kabok. Sabar ala taat. Nu kaduana sabar ala maksiat. Ngahindari maksiat alam jiwari butuh sabar yang luar biasa. Beda jeung maksiat baheula. Baheula mah urang keur barudak ge sepuh-sepuh. Maksiatnya paling naon nu mandinya. Pan lamun di lembur-lembur kampung ning WC teh kutan kuning, luhureun gula. Ya, anu ngalaman subuh-subuh teh aya nyaho saha nu asup ka dinya. Diintip. Remeng-remeng bari teh jelas-jelas acan mun alkohol teh. Ayeuna mah geus teu kudu tuturupun subuh-subuh hayang maksiat nu panu kitu Pak, tah dina leungeun. Dina nu kieu hayang nu model kumaha, hayang nempok orang mana nu model kumaha, leres teh. Urang teh tujuan mah alus buka YouTube Abdul Somad, efek aya iklan andropono. Eta lamun teu sabar hayang ngeklik tah. Allahu Akbar. Mata maksiat butuh sabar. Menghindari maksiat butuh sabar. Nu katiluna sabar ala musibah. Kamari urang musibah Cianjur gempa. Ayeuna ge musibah luar biasa. Keur kaum para pedagang di pasar musibah ekonomi ayeuna ujian luar biasa. Musibah teh. Musibah alif, musibah ageng, musibah zahir jeung batin subhanallah. Tapi eta sadayana ujian ti Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyyiris sabirin. Kami muji iman aranjeun. Bisyai'in minal khauf, datangna rasa sieun. Duh sieun dagang teu payu. Sieun barudak teu kabiayaan. Sieun gawe di PHK. Sieun gawe dipindahkeun. Boga rasa sieun eta teh ujian ti Allah. Wa naqsi minal amwal, bal kurangna harta. Kapaksa urang teh ayeuna teh ngajual sawah da keur modal. Ngajual mobil, ngagadekeun imah dan sebagainya. Tapi berkurang harta urang jadi saeutik. Eta ge ujian ti Allah. Wal anfus, ditinggalkeun maot ku indung ku bapa, ku pamajikan, eta ge ujian ti Allah. Wa samarat, berkurang sandang pangan kamari mah panen teh bisa 4 ton 5 ton ayeuna ukur 3 kintal 4 kintal da ku hama. Eta ge ujian ti Allah. Keur loba duit mah urang teh sok loba wisata kuliner. Dahar teh di alam zona, ayeuna mah di alam gaib. Teu jeung naon. Ayeuna mah Allahu Akbar. Robah kebiasaan hidup tina biasana urang sejahtera. Ayeuna kakurangan eta teh ujian ti Allah. Tapi cek Allah wa basyiris sabirin. Sok hadapi dengan penuh kesabaran. Ku Allah diganjar, engke bakal digantian ku surga Allah. Penting ieu urang ngaji sing ikhlas, sing ridho, nepi ka jam sakieu ulah amal. Ambek moal? Ngamekan moal? Moal. Wah. Ngongkosan moal? Moal diraku. Nu terakhir wa zaujatun la tabihu fan binafsiha wala mali. Jami nu bakal bagja dunya jeung akhirat
di mana lalaki boga pasangan istri anu soleha. Lamun awewe boga pasangan calon anu soleh, eta ge sami-sami bakal ngajajabkeun urang kening bagja dunia jeung akhirat. Para wali para sepuh sadayana cekap sakitu nu tiasa kapihatur, mudah-mudahan sing aya manfaatna, sing kuring nuju urang sehat, doa ti sadayana sing sehat. Margi masih kena seueur jadwal dinten enjing sing kuring ka Sukabumi pagetona ka Cirebon mun aya nu meunang. Mun aya nu meunang minum beres. Cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna. Billahi fi sabilillah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, gitu ya. Atau jadi doa. Jadi orang doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi syahadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amaka fi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultani. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal ilmi wa abwabal rizqi wa abwabal barakah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal quwwah wa abwabal istiqamah wa abwabal jannah. Ya ni'mal mu'in ya Allah sahil kasbana bi qudratika wa yassir lana fi hajatina wa yassir lana fi hajatina wa yassir lana fi hajatina. Allahumma hasil maqasidana ya Allah. Allahumma tawil umurana bi ta'atillah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhum wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.